rupa-rupa bisa. Aduh. Kernya nahaun kita ugal-ugil sorangan. Kang, Naon? maker naon ieu? Hari maneh make keur naon? Ampun aing mah. Heuh, keur naon ngagali ieu? Jang naon kitu? Panek melak lele. Ngecek saha melak lele? Ya, make cek saha? Nya urang atuh melak lele. Ulu boga duitnya jeung meuli lele. Ya boga atuh. Yang nyawa melak lele ah. Lele rek meulina. Rek bantuan atuh sia teh ah. Ngan hayu poe. Ari akang. Make ari akang batur mah ka salaki teh mantuan kumaha. Ya, atuh da pagawe nu kieu marek mantuan nahaun. Make pagawe kumaha? Bae-baekeun taneuna ari maneh. Teuing. Ampun, make mung segala rupa. Heuh, lain pan urang mah loba keneh pagawe. Gimana sih di dalam pikiran kamu itu selalu naon rek ngacokeun? Lain dari akang rek boga duit di mana? Nya boga duit mah tuh udah kudu dibeja-beja duit. Salingkuh lain cenah boga duit kitu. Ampun ari maneh mah salingkuh segala rupa. Geuning aing mah meuli pisan. binih lele. Nah, salingkuh meuli. Rupanya Beunangan sok diteuneun berduitna sawareh para dipikeun kabeh. Aduh, di modalan. Injeup. Lain nginjem di modalan ti Pak Abdul. Kade aya tungtungna. Aya tungtungna kumaha? Kayak Pak tungtungna. Abdul ke aya tungtungna tuh cing bener kita jadi hutang kita rek di mana mayarna itu balik mangkana. Ini teh ngagangkeun Pan pamajikan mananya hungkul Kang lain kitu ieu kudu ditanggapi omongan pamajikan teh jeung saha di meureun. Eta jadi moal ieu teh. Lain nanya maksud Pan teh batur. Cai nu batur. lain ke kade kitu pan Pak Abdul mah kitu ning. Moal meureun lah da sieun ku aing mah si Abdul mah. Sieun kayak kena batuna aya tungtungna rek di mana kayak urang mayarna. Lah di mana we mayar mah kaneng ah. Ayo Mah sok tidak berpikir heula akan mah jang gecruk. Kumaha engke coba. Kumaha engke we lah kaneng ah. Ayo cebrek siap mah. Cebrek bebeja heula ka pamajikan. Gimana ngan hayo we. Itu kumaha ieu teh rek anu ngamodalan di jelema teh ceureuh moal kitu teu pira. Lain kitu we mau karep sorangan pan meureunnan ieu teh pamajikan lain batur. Beda pamajikan kitu ninganan maneh mah. Lain kitu ari akang ayeuna ngurus kieu. Ieu kang pisan sia mah. Bebeja ngomong dianggap naon urang teh dianggap batur. Kumaha lamun duit ti maneh meureun duit ti batur jadi masalah maneh mah. Bisi aya tungtungna pamajikan. Sabodo atuh aya tungtungna ge dan naon-naon ge aya tungtungna atuh eueuh tungtungna mah ngangeuna. Maksud teh teu ceureuh kan menurut kumaha? Ini ari maneh kudu kumaha? Galak di beja. Lain jadi galak ngaganengkeun rek ngacokeun sia mah. Ya sabodo atuh gitu. Sabodo teuing. Teu balik di ruang urang maneh Kang sia. Paruh jelema teh ampun aing mah Gusti nu agung. Kitu-kitu teuing boga pamajikan teh lain kadua ngaduh. Gusti nu agung. Aing mah kusalah kitu dianggap pisan nyeun anu kitu patut ge kuat teu bebeja acan. Leuheung lamun bener mah sukses kumaha mun kata aya tungtungna pasti urang ge kababawa. Set, urang gawe ge aing teh. Ampun. Aduh, haus ya ampun aing mah. Aduh. Barang gadag asangan cicing, we karek menang sakitu. Jeung laja bangun dipacul ninganan. Aduh akang. Naon eta tuh? Arek ge sakieu eta macul. Aduh, Mending geus kitu, geus diuk wae. naon ieu teh? Ari akang kunaon barang Ari gawe teh maneh. gecruk diuk. Ya, ari maneh. Ieu naon laja make dikieu kieu.
Lieur Ku akang teh ku saha eta laja. naon ieu teh? Laja eta Nah. kira runtuh kitu. Manor apa wartawan ini teh datang? Manur atau wartawan. Da batur ge atuh hayang Jadi cicing kitu heula sia teh. arek-arek sakieu nyebut hayang cicing heula. Ti isuk mekul ini puasaan teu. Puasa tuh lungse sia teh. Atuh da karek sakieu mah aduh Ada lungse atuh sia teh jebak mana atuh sia teh. Masa Akang ti banget. isuk teh arek ditempo sugan teh geus menang lega. Kunaon pagawean teh asa kitu akang mah ongko lalaki tapi leuleus liat. Ah, sia mangan hayu we ngomong ka aing teh. Bangsa kitu oge. Atuh Kalau kusorangan mah coba gerak gawe Coba teh. kusorangan atuh sia teh. Pagawean Kan akang. hayu atuh tah sia mah ka aing teh. Kebalik barang gawe teh na kumaha coba. Isuk, ieu geus rek lohor. Jeung mana mah. Ieu kusakna. Teuing teh nyawa eta mah da asa ta ieu geus lila atuh sia teh. Nu kudu ngurut ngala saja. Badan hayangeun. Maok sugan kitu. Narek naon atuh ka dieu maneh teh? Nempo we sugan teh geus menang lega ari akang. Ti isuk, aduh ampun aing mah. Kudu kumaha atuh aing teh? Aduh diuk banyak kita tadi teh Bosen isuk ti aing isuk mah. mekul datang ka dieu teh sengaja daug di imah atuh daripada ti bangkieu mah saconghet gawean lalaki tapi leuwih ti awewe hese teu bisa lain apa kumaha Eta biwir awewe nu hayang nyobekeun aing mah dah. lain hayang nyobekeun berarti itu pagawean saha meureunana kieu teh pagawean akang meureunana bisa pisan ini pancaung mah sekalian coba gerak terus bisa pisan grup teh Sebodoh aing mah. meureun urang teh tina barang daang teh tina tani meureun Kusangu darang dana. heeh aku sangu teh ini ke mana barang di bejaan dianggap naon patung atau tunggul ke aing teh barang gak ada tuh bisa coba isuk makul ngajedog di dieu ampun aing mah heran ari ampun aing mah bawa aing ieu na rugi aing mah daang salah kita ieu mah Alah, lari ku aing sebarang lari ku. sabaraha ieu sok bogor kuday kan si akang can balik-balik han muruh ku aing disebut daekan kalah sare dinya rasakeun sia Kang Astagfirullahaladzim nak kerana gegoler di dinya Di mana? sugan teh heueuh we di kebon baru disebut daekan kita tadi lain aya di dieu geus beres can Dieu. ada di tempong ke pegawaian anak lamun heueuh karek balik dieu mah semuki hees tadi boa Naing mah juga pemajikan teh ya Allah Gusti. lain gitu akang rek sarem atuh di imah we belaan nyumput-nyumput gitu Apa sih mah ulah wae geuninganan? mah disebut getol meureun padahal molor di pipir Ari mah nih kan kitu ya pegawaian teh ka aing teh. Harus gimana atuh saya teh? Bingung dengan kamu mah. Tepira barang gawe di Saya kebon bingung. nyampekeun ka lohor terus balik mandi salat sare we bisa cing bener terus budak leutik Pacul lagi copok sia teh. diraku Ditanya di saung ku aing pacul lagi. tempok aing isukan Heuh gae. Ngalieukeun wae ating. oh mah pegawaian Aing mah doh ku. Aing mah naon. cing bener atuh barang gawe teh matak oge rek teu bawa kumaha pamajikan teh Da batur ge aing kan bawel kieu mah mungeun. leh Mungeun mah aya hayangeun mah. Untung ku aing dikawin mah. leh ngaledek sia Ngaledek untung untung. nah mah jemput untung sia Da batur mah daekeun. Bawel kieu mah. batur ge moal daek boga sakit Tiraskeun sia ku aing tetep biwir teh. Ini banget teuing. ada bangana kedul sang daek di kanu kedul Kan tahu atuh. ngana atuh make ngawin Udah udah beja teh mimiti teh kedul kitu urang mah mana ge kedul sio kedul sio Teu kesales kita man kieu sio. Aing ka arah pisan gawe na aing mah nih kumaha kedul mau disebut kedul mah nya kedul mau disebut kedul mah sia da heueuh na teh heueuh we getolnya mah geus molor di pipir Ari kablog pamajikan batur medam nih asa kieu teh ini kadu pisan kokaran korede sisi iki mah ge banget kadu ampun aing mah coba sih aya ka baik
cicing we jeung HS pamajikan teh ka ieu pisan ih udah di kadua koran-koran ge ni mung tah aing we kadua dasar gablek pamajikan teh ka ieu pisan kulo nu kegeleneng tukangan mah wani nya ngomongkeun sia pamajikan ieu ka barak pamajikan teh Halo, wani tukangan mah nya kukulunu ngomongkeun teu pira titah murid sakitu banget tinganan naon aing teh bonge atuh Kang atuh cek cara batur atuh mana naon cara batur heuh berasa bersih koran-koran sasapu ai akang naon gawe atuh CS sok malikeun lain malikeun urang mah loba pagawean awewe mah teu pira ieu sakieu batur ge sarua komo batur mah jeung ngarit domba segala rupa ayang kudu ngarit buburuk suk salaki ngajedaug mah nya mikir sakieu mesti keneh ngomel atuh kangen mamajikan cing heueuh hareupeun mah nya sumuhun cing itu kangen mah gegelanang ka pamajikan cicing mah tadi sama naonnya mega tuh tah disantu karek ge beres di dapur ge masak naon pamajikan teh alasan masak ti isu karek beres berangan masak we hayu sare sakedeung sare sama genah sare we pagawean teh ya ada kudu istirahat meureun jadi awewe teh kudu rebahan ulah buat barang gawe wae akang naon gawe deui lamun teu dititah ieu pasti ngagoler akang ge sarua asal ieu kan kitu eta aing teh maneh eta gimana sih lain gimana teu pira sakieu eta tukangan meuli kuat kukulunu maksud teh ngarah naon pan eta sakieu maneh ku koret meuni mung ku kedul sia teh kedul lain kedul sia mah meuni asal banget ka ih wani tukangan hungkul akang mah kedul sia mah mun ngomong ti angalna mung gitu bingung jeung sia mah ngomel alus gitu ngomel jadi salaki teh kos nu heueuh kan meureunna teh maneh di ngomel we hayu tadi oge meureun lamun mung mah moal meureunan paling oge HS meureunan HS ge pasti digeleneng teh kahayang maneh teh urang teh kudu kumaha atuh sia teh teu pira ieu kot gegeleneng kangen teh maneh udah pasti ya itu kangen mah da sok ngomel meureun kieu kitu patut mah pamajikan kira-kira ari kitu-kitu teh mah nu jadi salaki armungeun naon make armungeun aya nu hayangeun moal sarua we ieu kalalaki pangabelaan mah moal anu daek sia mah masa cicing asa bodoh anggeus kan tuh kabeh yang tadi tuh itu galga keneh yang nyaho ingat ampun eta sinolis ini bangetnya naon sia nyebut nolis ka aing da nyaho aing mah sinolis teh urut mantan maneh sia sia sinolis mantan eta teh aing nyaho sia sia mantan maneh eta mah nyaho di mentak kamari eta tong kawin jeung aing sinolis sia kawin teh lah sia ketika kitu eta awewe pantesan cek batur bibirna dua awewe mah ih